Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda, carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-18. Para mitra anu mulia, sabada harita Japar dipenta katerangan ku Bahdur Gala. Atuh tuloba catur barabat ngajelaskeun sing sakur anu kadenge ku manehanana para mitra. Dicaritakeun kabeh anu sarua jeung anu tadi dicaritakeun hareupeun Manor Emed kalawan dina nyaritana tatagnaker. Sabada harita Japar nyarita pok Bahdur Gala nanya deui. Jadi nyaritana telah mun si Nyai teu daekeun bari teu kaidinan ku indung babana rek ngajoragnya kalawan harta bana urang dia rek dirurutnya. Laras kitu pisan ka kuping ku abdi mah bah tema Japar barakatak Bahdur Gala seuri meuni siganueuna. Ayaku ngababarikeuna keur ngarurut bana teh kawas bana titinggal karuhuna we pada sakalian we nyawana urang diberesan kabeh atuh. Cek Bahdur Gala bari ngahurungkeun bensin tuluy udud barudan. Kumaha atuh Abah kinten-kintena naha peryogi urang dieu nyalingkur. Sumunak sade nyingkur heula kanu tebih. Cek Bisarni milu tumanya. Dah. Nah make kudu nyaringkas sagala. Keur wae sina datang. Sugan mawa balad 100 ka dieu. Sieun-sieun teuing mah itu manusa urang manusa. Perkara pegat pati gumantung kanu maha kawasa. Sabab nu nangtukeun patuh pati hidupnya iwa ti pangeran. Jodoh pakti bajak cilaka pangeran ngatur. Sanajan urang cek paribasana dicacak di walang-walang ge. Hari ku pangeran masih kena dipanjangkeun umur mah tetep hirup kene. Temal Bahdur Gala katingali siganu. Siganu teu riuk-riuk hariwang malah siganu nangtang. Eta we ku sawangan Abah kinten-kintena urang mana teh Abah? Bisarni para mitra tumanya bari neuteu. Ku sawangan Abah mah hiji di antara dua mangkeluk. Henteu si Bardawi alias si Rewok tangtu si Garba. Memang heueuh deui manunas paling biadab mah lintang ti eta dua mangkeluk. Samalah kacida di arep-arepna tiba heureto Abah hayang tepung padu irung jeung wabalak si Bardawi. Hari si Garba mah baheula ge geus pacuna angku Abah ngan teuing aya keneh teuing geus eueuh kojor si Garba mah. Baheula kungsi kamejer atuh ku Abah dihancak ku ruyung. Da kawasna lamun harita mabur mah heuh teu mabur kana pasti modar ngan mabur si wabalak teh. Ka kadua mangkeluk Abah boga timburu nu rek ka dieu. Nu sejen momoain wanieun lah. Cek Bahdur Gala atuh sakedapan Japar rada ngaranjung. Ngadenge ngaran bapana disabit-sabit ku Bahdur Gala. Si horeng Bahdur Gala kaasup jawara kawak samalah teu weleh ngakalahkeun kaki Bardawi nyatana bapana Japar. Eta ujang sugan kadenge ku ujang iraha cenah. Nu ngaromong kitu teh kadarieuna. Pokna nanya ka Japar anu keur ngahulang. Buka tua bah teu ka kuping bade iraha-irahna mah jalaran abdi kabujeng ka dieu ngawartosan ka pamanor tema Japar. Kaina kieu aya med euy. Naha rek kuy laing, naha rek kuy beuki asik. Kabeh rakyat nu aya di dieu bejaan. Di saseret poe isu kudu ariatna caringcing page kancing saringset page iket. Bisi aya siku si bulu-bulu mau ngamuk ka jameta, keun lah Abah ge ngilu ngabantu. Pokona mah bising si wawalak nu dicaritakeun ku Abah bieu ka darieu. Dupi salajengna peryogi nyalingkur heula Abah Manor Emed neteup. Nya eta mah rek nyalingkur heula teu naon-naon. Rek narumpi wae di masing-masing imana teu naon. Ngan di antarana barudak awe lalaki kudu aya nu ngawaskeun. Temal Bahdur Gala bari ngetrukeun sekar padudan kana asma. Saena mah atuh Abah ulah wakamuli antawi sadinten dua dinten mah sawiose di dieu heula. Dan di dieu teh aya pisan sesepuhna Abah. Cek Bisarni bangun anu hariwangeunaker. Muhun Aki saena mah atos we di dieu Aki. Hamidah Maira tangdu atuh. Ayeuna Aki rek di dieu meuting ieu. Sanes mung-wengi ieu Aki nanging satungtung jalmi jarahat acan ka dieu mah ulah kamuli Aki. Ari si Nyai. Manasinakeun Aki teh awak sabeulah teu boga kawajiban uruseun. Mangkana incu Aki kacida raronelna ka Aki. Gampang we kayak di mana aya nu kadarieu mah gancang salah saurang bejan ka Aki. Lamun ieu si Ujang perlu aya di dieu saacan nu daratang. Itu sotenan lain Aki rek marabkeun si Ujang lain. Ari Ujang geus boga kulawarga can. Cek Bahdur Gala nanya ka Japar.
Mugawena melenguk tungkul sabab kemikiran perkara bapana disabit-sabit ku Bahdur Gala. Pamika percantan nama berkah sepuh. Aldi acan ngalaman gaduh calon-calon acan. Tema Japar sajelasna. Atuh bujang kene ha? Geus we di dieu heula sagawe-gawe. Aican boga kulawarga mah. Sanunya ho jaga ujang boga pijodoeun ka urang dieu. Sahabi istrina nu redo ka diri abdi abah. Jalan abdi mah nu sakieu jalmi hinana, jalmi teu aya kan tekan tenan yang sangna. Ulah boga rasa kadinya pamali ujang. Dasaru kumaha ari jelema anu sok ngarenahkeun darajat sorangan. Sajabati kitu sahanunya ho kapernasiwan jalma. Ayeuna ujang keur prihatin tapi jaga ninggeto mah boa. Pangeran mah lamun naon teh marengkeun mah. Ujang bakal panggih jeung kasinugrahan. Jeung demunguh Allah mah. Jelema mah weuh nu leutik nu gede. Weuh nu gede harkatna maksudna weuh nu leutik harkatna. Harkat derajat munggu Allah mah iwati jalma nu ibadah kitu diukurna teh. Cek Bahdur Gala para mitra sok sanajan kitu. Manehna jawara para wargi sadaya siga nama geus babalik pikir. Harita para mitra Bahdur Gala ngareret ka Japar. Ubi abah bade kulam di dieu bah Ki Ardasi kakara nyarita tumanya ka Bahdur Gala. Kuda abah mah di mana we daekna lah ari kitu. Pami bade kulam di dieu abdi bade wangsul. Nah make balik sagala geus we di dieu hees mah tu. Nyajang di dieu we atunaha manor emed mairan. Kumaha tu wang barudak bisi ngarep-arepeun. Lain barudak sinar arep-arepeun mah melangga sinung si putrit meureun. Si eta mah baku. Bahdur Gala banyo. Ujung atuh rek balik mah bising kaburu peuting teuing ngan eta we euy kitu euy. Wayahna rahayat di dieu kabebejaan singgiatna ku ilengnya. Insyaallah bah mangga atuh kasadayana. Mangga jang asik hatur nuhun nya jang asik. Temal manor emed bari nuturkeun saseret lawang. Harita panto dikoncikeun sabab geus peuting di luar meuni jempling teu ngandenge nu batuk-batuk acan. Yang wayahna we ujang mah di ditunya di tukang aya kamar kosong. Mangga Pak. Nya ujang bisi geus tuduh majung ka ditu gerang aso. Cek Bisarni. Memang nya harita Japar katinggalina geus ceuleuy kalawan teu hararese pamitan ka pribumi. Tuluy ngoloyong ka tukang asup ka kamar nyampak samak geus ngagelar jeung angel sasiki. Goloyoh Japar ngedeng nu teu kungsi lila reup sare tayohna bakat tingku capek. Atuh pribumi geus ngarampih para mitra sadaya ka kamarna sewang-sewangan. Kitu deui Bahdur Gala harita para mitra sare dina dipan sisi bilik. Kalawan di kasuran kawan tu dianggap masemah penting. Disangka mah para mitra ku sararea anu aya di imah mamanor emed geus sarare dumeh geus simpe. Si horeng Hamidah harita siga nu jauh pitunuheun sanajan geus ngampih oge ka kamarna. Masih keneh nyileuk hatena dirobeda. Rupa-rupa kahariwang ku ayana beja ti Japar yen aya nu rek ngadatangan pibahyaeun. Ngadatangkeun pibahyaeun. Leungit kahariwang kaganti ku rasa kanyura karunya kana nasib Japar. Kanyura jadi karunya barang. Apunten lepat ye kasareo. Aduh titajong aya wae para mitra. Sok sanajan dinu caang para mitra, sok sanajan dinu lemes aya 3 truk. Aneh aya 3 truk mah teu lain dinu lemes. Nya kitu ti soledad kitu adalah para mitra. Teu titajong ti soledad mah aya wae. Memang urang lajengkeun. Harita para mitra karunya kana nasibna Japar nu sakitu sangsara ngalaman jajaluk sagala. Memang nya ti sacigna ninggalkeun nyiman tili di Aki Murdasim. Bari dadakuna hayang panggih heula jeung nu jadi indung teh batan kungsi tepung malah di setengahin jalan ampir-ampiran paragat nyawa. Disiksa ku anak buah Ki Bardawi bapana babakuna nampa panyiksa ti si Badu. Dihanca ku cameti kuat ka awak raca gertihan. Kutina timbul ngarasa karunya ka Japar gerendeng Nyi Hamidah ngagerendeng jeroin dadana. Bari ngedeng nang karak bengkang. Teu sangka hade-hate jalma nu ka dieu. Kesebut jalma malang mangulung berisa jauh-jauh ngahaja ngabejaan rek aya jalma nu jahat. Lamun nya teh mah daratang jelma jahat ka dieu bari eueuh bejana heug ujug-ujug tingguruta. Kana pasti diri aing cilaka dibawa ku jelma jahat. Ngan untungna anu ngabejaan jadi aing jeung nu jadi bapa bisa iatna ti ayeuna. Lamun teh mah jadi inung bapangidinan kajeun aing mah terus we di dieu. Heuh kajeun sina terus di dieu Japar jang Japar teh. Ngapura ngabantu-bantu ngurus pakaya sangkan si bapa ulah ripuheun teuing. Mana digawe di kontrak balik ke sok burit-burit wae mana ngurus pakaya. Ari kitu mah aya ngabantu-bantu meureun moal ripuheun teuing mangkaning si bapa geus kolot nyedak ka kararempo.
Tapi gitu ge sugan bener jeung jujur jelmana bari sugannya bener can boga kulawarga. Dari nyari tanah mah tadi basa ditanya ku si Aki nyebutkeun can pernah boga calon-calon acan. Ari aing jeung itu kolot sahanya. Heeh. Aing jeung itu kolot sahanya. Nah kolot aing atau kolot itu ari ningalina tangtungan mah. Jeung dina rupa siga-siga kolot itu tibatan aing. Banyak itu lalaki masa najan geus boga umur sok katinggalin mah siga ngorak keneh. Komo lamun kasartaan ku pake alus bari senang hate mah. Beda deui jeung jiwa awewe. Kumaha pantesna aing nyebut ka manehna nah pantes nyebut ujang kitu atawa nyebut akang. Engke marek nyebut akang we bisi manehna saluhureun aing umurna. Atawa aing nyebut Kang Ujang we kitu. Cek kerentes hate Nyi Hamidah teu puguh-puguh pikiran jadi ngalegot ka Japar. Make boga rasa karunya jeung aya pikiran sina tetep di dinya. Lila mareup Hamidah sare taksiran geus datang pitunuheun ni ujug-ujug ngakeubra. Nepi ka poho teu disimut-simut acan. Isukna Bahdur Gala pamitan balik sabab boga uruseun sajabati anak pamajikan katut incu. Boga inguan hayam jago adu, aya kana dalapana jeung domba adu 3. Sabab Bahdur Gala tingongora hobina kana ngadu hayam jeung ngadu domba. Sajabati kitu sok rajin ngawarah kana ulin persilatan, kawan tu dihenteu teu ge ruruntuk jawara kahot. Ngan aya kacawadna keur Bahdur Gala nyaeta sok boga sifat angkuh jeung sok aya basa luhur dumeh eta, urut ruruntuk jawara di tataran Cabuaya, salemur jeung kibar dawi samalah kung sifat telak tina pasal ngadu hayam. Harita para mitra samemeh Bahdur Gala rek balik. Amanat heula ka Manor Emed supaya rakyat-rakyat nu salemur di bejaan kudu ariatna. Carincing pageuh kancing saringset pageuh iket. Boh beurang na boh peuting na pikeun ngajaga kasalametan. Kudu sadia payung samemeh hujan. Ku dasar kitu rahayat-rahayat ngagarugu kalawan ariatna pisan. Tiap ning hareupan magrib geus taya nu kumalangpreng caricing di masing-masing imah. Para wargi anu mulya geus 2 poe Japar ayana di Manor Emed dina kaayaan rajin jeung daekan sok bunta bantu pigaweun. Atuh tina perkara anu dipikarisi ku kulawarga Manor Emed jeung ku masyarakat di eta tempat. Sakumaha nu dicaritakeun ku Japar rek kadatangan ku jelema jahat teh. Eueuh bae. Atuh keur kulawarga Manor Emed ngarasa atoh nu aya. Tapi ari kawaspadaan tetep ngajijalankeun henteu rasa maneh eueuh naon-naon. Isukna nica ka 3 poe Nyi Hamidah jeung indungna keur barang gawe nepikeun beas di pongpo. Ari Japar milahan suluh dipipir bari awak dibuligir ukur make calana sontog lungsuran ti Manor Emed. Sajeroning Nyi Hamidah keur milihan serah teh ngobrol wae jeung indungna. Meuni uplek nakar tayalian nyaritakeun rek aya jalma nu ngajorag. Nyai, geuning eueuh wae jalma nu rek ngajorag ka dieu teh nya, ceuk Jang Japar majarkeun cenah rek ngajorag ka dieu kalawan rek ngarurud hartabana urang dieu. Ceuk Bisardi, nuhun kitu aya mah mung iatna mah kedah we ulah raos mokaha wireh teu aya. Nya puguh atuh iatna mah kudu nyai. Sanajan urang naon teh, eueuh beja kitu ge ti Jang Japar. Sabab datangna bahaya teh sok tara kanyahoan nu matak nyai omat. Ayeuna mah ulah sok udar-idar teuing balik ti kebon cicing di imah. Ongko henteu pantes we awewe sok udar-idar komo kitu nyai kasebut rana bari ngora keneh. Hayo ke anu nyebutkeun rek beger mino. Si mamai sasauran teh meuni aya aturan beger mino sagala. Ujung-ujung beger ngemutkeun ka nyeri dikantunkeun ku Kang Maman gitu acan lipur mah. Ceuk Nyi Hamidah ngabalieur. Heueuh mama bisi maksud teh tema bisar ni. Jep jarempe maratkeun pigaweun napikeun beas aya ka setengah tolombongna meunang nutu. Para wargi sadaya wanci lohor harita teh keur mujeuhna panas nong toreng da puguh geus aya kana saminguna eueuh bae hujan. Duka rek nyedep ka halodo, duka dangdang rat atuh Japar nu keur meulahan suluh teh meuni ngesang. Keur mah capek kata mah teu kuat ku panas poe. Meulahan suluh geus seuseut anggeus. Ari Nyi Hamidah jeung indungna rengse nepikeun beas tuluy aridit katampian bari bawa beas kana boboko. Isi kaneun bari maksudna masa kalian rek marani. Sedeng Japar rengse meulahan suluh tuluy gogoleran di tepas. Atuh masyarakat eta lembur sabagian aya keneh nu di Karbon jeung di sawah. Sabagian aya nu init-initan kanu sejen malah teu kurang anu araya di imah sewang-sewangan. Taksiran keureuh tas barang gawe. Nyi Hamidah jeung indungna meuni siga nu baretah mani di tampian. Samalah aya 3 urang awewe rek marani jeung anu rek nyuseuhan. Kituna teh make jeung hareureui sagala siga nu tarenang dumeh geus 2 poe
kajadian naon-naon sakumaha nu dicaritakeun ku Japar. Harita dua urang budak parawan katelah Nyi Icih jeung Nyi Mimi keur ngarobrol bari nungguan Nyi Hamidah keur ngisikan keneh. "Mi, ari lalaki nu aya di Imah Manor Emed sahanya euy nya? Napi salakieun Ci Hamidah kitu?" cek Nyi Icih maksudna mah nanyakeun Japar. "Dumeh geus 3 poe aya di Manor Emed." "Ah, si eta mah ari ngomong teh sok tarik-tarik teuing, kumaha lamun kadengieun ku Ci Hamidah. Bari nya keun bae masing bisa lakieun ge, masing saha-saha ge da urang mah moal urang maraban oge eta." Lain ku kitu urang mah eta we nya. Lamun nyata mah lalaki bisa lakieun cing atuh. Kain teh moal kaboga salaki deui mangkani salaki Ci Hamidah maotna ge can lila ka kara tutupna atuh langkukna. Eta urang mah keula teh kalau laki nu aya di Manor Emed nya make jeung nyaritakeun rek jelema jahat datang kalawan sarta-harta bana urang dieu rek diurud cenah kabeh. Urang mah ada meja ti Kang Said tapi mana geuning nepi ka kiwari jempling eueuh naon-naon. Hanas urang jeung nu jadi indung geus gegemo rek ngadon nyiruruk heula di girang. Sarua jeung ngacokeun ka urang eta mah nya euy nya. Wa teuing manehna mah kasebut jelema teu baleg atawa naon teh udah ganti lembur batur lumpat ka dieu ngadon nyiruruk di Manor Emed. Nyaho nyarita kitu teh ngara aya nu ngampihan meureun. Cek Nya Icih ngupat Japar disangka ngabobodo. Aing ngelewa dah heueuh. Urang hanas doma geus dibawanya. Kudu jadi bapak kalau lembur wetan. Buntelan pakaian geus dituna di kebon di ruang ku kalakai dang-daunan. Da bisi peuting harita teh rek anu datang garong. Urang jeung nu jadi indung haes di saung Ari heuk teh nepi ka beurang jempling eueuh naon-naon buktina mah nepi ka peuting tadi jempling mah geuning nya. Cek Nyi Mimi para mitra timbul rasa ngewa ka Japar. Majarkeun teh para wargi ngabobodo. Teu lila Nyi Hamidah jeung indungna geus haranyat rek baralik klar ngaliwat hareupeun dua urang budak parawan nu keur ngomongkeun Japar. "Atos teh?" cek Nyi Cicih nanya ka Nyi Hamidah. "Parantos Nyai mangga atuh bade sarira mah raos geura." Tema Nyi Hamidah tuluy bali. "Icih, teh urang heula da urang mah ukur mali wungku moal jeung nyeuseuk. Isi lanceuk urang rek indit ayeuna ka pasir. Openg atuh kadinya rek mandi mah urang mah rek ngangeuman heula ieu seuseun." Cek Nyi Icih bari maseuhan heula seusehan tuluy di sabunan di darat. Kakara Nyi Mimi ngudaran baju jeung kutang pasireun tampian aya saurang awewe tengah tubuh. Lulumpatan bari ngagegero tarik naker. Puguh Nyi Icih jeung Nyi Mimi caruring hak ana direret horeng indungna si Nyi Mimi. "Enon mah?" Nyi Mimi ngorejat nangtung bari ngarungkupkeun buah dada ku tungtung samping sabegeres gebrus pisan mani. "Alah gancang sia Mimi. Icih, geus tong mojak wae diracai daleun urang nyarumput. Itu buturong geus uber lompatan gancang sia gancang." Cek indung Nyi Mimi katelah Biratmi matak pikaruaseun. "Ai naon Bi?" Nyi Cicih maira nanya. "Lain aya naon sia gancang urang kagirang sia batur geus buria. Itu Jang Said ieu ngabawaran aya jelema duaan. Nu teu wawuh katinggalina siga nyurigakeun. Geus nu dicaritakeun anu kudu di Manor Emed teh sok boro-boro sia." Biratmi ngadeg-deg para mitra. "Oh gancang atuh Mimi, ari indung kuring kumaha nya Biratmi geus dibejaan kitu. Indung maneh mah geus pangheulana kagirang jeung nini maneh." Temal Biratmi atuh Nyi Icih. Gentak lumpat bari ngajingjing emer di eusi ku seusehan. Geus kitu mah Nyi Mimi rek manina ge teu tulus sabab aya beja kitu ti Biratmi kalawan saurang ge eueuh nu kaarima heula. Kebat lalumpatan ngadonya rumput di pasir. Nu aya lintang ti lalaki kitu ge caricing di imahna masing-masing. Kitu deui Nyi Hamidah jeung Bu Sarni. Indungna naraek ka para market taraje sabab rek lumpat ka pasir nurutan batur teu kaburu. Sabab jelema nu duaan nya tanu dicuriga ku masyarakat di dinya geus asup ka tengah-tengah lembur. Ugu wae sakitu lembur gede ge harita mah ngadak-ngadak jempling. Teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Padahal lalaki nama araya di imah masing-masing bari ngararintip. Atuh Manor Emed anu kabeneran geus balik digawe nyerempot di kamar jeung Japar bari nyerekel pakarang. Kitu deui tatanggana nyerekel bedog nu parang nu halu pokona mah sapakarangna. Cek pikirna di mana jelema nu nyurigakeun unggah. Ka imah moal ditanya deui harita keneh dipiheulaan. Nya para mitra harita oge. Dua urang lalaki pangawakan sareseg tapi ngarora keneh. Kira-kira umurna 30 tahunan. Anu saurang bangsa Sunda, saurang di bangsa Cina, si horeng nu bangsa Sunda teh lamsijan. Sanes 30 tahunan para mitra, kurang leuwih meureun lah 20 tahunan. Ari bangsa Cina nyata anakna Babah Ahuy lanceukna Memei katelahna Hengji. Manehna tas dititah nagih ku Babah Ahuy,
bareng jalan kalemur sabab girangan panganyerakan Manor Emed anu baruga hutang ongkohan Hengjin jeung Lamsijan rek ka Tuan Martin kapala employe maksudna Hengjin nepungan Tuan Martin rek ngasukeun Lamsijan digawe di Tuan Martin sabab Tuan Martin jeung Babah Ahuy teh nyobat pisan para wargi ngaso heula deh salah ya taksirannya disangka garong si oreng Hengjin jeung si Lamsijan para wargi mangga ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya harita masyarakat anu salembur jeung Manor Emed rek curigaeun oge kadua urang lalaki tayalian ka Lamsijan jeung ka Hengjin sabab manehna sajeroning keur laleumpang gawena luak lieu we dumah eta lembur eueuh jelema saurang-urang acan ukur aya hayam we ting kelendang barang ting kelendang. Sanggeus deukeut kaburuan imah Manor Emed pok Hengjin nyarita ku basa Sunda sabab manehna bisa nyarita Sunda kitu deui para mitra memei adina ngan teu bisa Sunda teh lintang Babah Ahuy lantaran Hengjin jeung memei para mitra dilahirkeun di dinya jeung diakurna campurna jeung urang Sunda geus pasti kana basa Sundana pinter jan kamarana jelema euy mun dijembring kieu kiraku digarawe kabeh mah jeung awewena ceuk Hengjin siga nu kaget. Nya barudak-barudak acan ieu teh moal nyarumput kitu. Sieun ku urang disangka rek ngarampok. Lamsijan sarua kaget bari culang cileuk. Teu nyaho atuh dewek mah. Temal Hengjin ukur sakitu. Sanggeus Lamsijan jeung Hengjin nepi kaburuan imah Manor Emed. Torojo ti belah wetan aya nu daratang du lalaki 8 urang. Dedeg pangadega para regel tapi saurang ge teu marawa pakarang estu lengo. Si horeng jalma nu kakara datang teh anak buahna Ki Bardawi. Nyata diutus pikeun nanya heraga katineung ka Nyi Randangora kayalian Nyi Hamidah. Atuh masyarakat eta tempat anu keur ngarintip teh para mitra di masing-masing imahna beuki sarieun sabab ningali jelema di buruan imah Manor Emed beuki loba. Ceuk pikirna nu ngarintip pasti baturna nu dua anda kakara daratang. Padahal Hengjin jeung Lamsijan mah beda lain kaasup golongan jelema jarahat. Gero salah saurang anak buah Ki Bardawi ngagero ka Lamsijan jeung ka Hengjin sorana badak. Kisanak, manggilanna daguan euy. Pokna, atuh Lamsijan jeung Hengjin rugreg para mitra, areureun tuluy marali. Ngagroan saha euy sia teh? Hah? Ceuk Hengjin. Aos nama euy ngagroan ka urang sawa usah saha. Kadei lain, ceuk anak buah Ki Bardawi ngagupayan. Ka saha baraya? Tanya Lamsijan para mitra tapi teu daek nyampeurkeun. Ngajanteng hareupeun imah Manor Emed. Lain kasaha sia kasih lain geuleuh temal anak buah Ki Bardawi bari manahna ge ngajanteng jeung baturna. Oh aya perlu mah ka dieu we atuh nyampeurkeun ulah cocorobokan di dinya Ki Baraya di mana-mana ge aya perlu mah kudu nyampeurkeun sorangan atuh jurig sia rek nyampeurkeun moal ha sampurkeun heula jan keun urang mah ngelehan euy keun bae sina manehna ka dieu tuman lah buru-buru sia kunya sugan jalma gelo euy singna urang sampeurkeun tapi kira-kira untupan lamun maneh ngayakeun tinakan dilawan kuduaan euy manehna mun manehna ngayakeun tinakan ceuk Lamsijan siga nu geus terus rasa yen jalma 8 urang rek ngadatangkeun piributeun ujeuhna upot sewang majan temal Hengjin siga nu nguntuk muyuk kanu 8 urang bari maneh teu mawa pesok petok-petok acan estu lemor lain bobohongan sarua jeung Lamsijan jeung sampurkeun jan. Pokna sedengkeun Lamsijan anggur ngajanteng teu daek nyampeurkeun kanu ngageroan gorowok anak buah Ki Bardawi nyalukan siga nu nafsu. Sia kujuk rawun bonge sia ha. Buru sampeurkeun jan kunaon ngajanteng we sieun maneh teh. Nah make jeung sieun sagala itu jelema urang jelema keun wae sina ka dieu sorangan barina ge manehna perlu sina datang ka dieu. Teh malam Lamsijan siga nu ngahajakeun teu daek nyampeurkeun. Jadi anak buah Ki Bardawi nyampeurkeun dituturkeun ku baturna tujuan. Sanggeus deukeut pok ngomong meuni kasar garihal. Ari sia gableg-gebir sia jurig. Kadeuleuna ku Andika boga ceulih henteu dewek. Lamsijan anggur malik nanya. Memang sia kadeuleuna mah gegebiran deuleu. Nah tu nyaho dewek ceulian make nanyakeun. Heuh kunaon sia? Aduh masa gableg-gebir digagero. Kalawan dikit nyampeurkeun ngajedog we sia. Eta pangna Andika ngagero aya naon aya perlu ka dewek teh. Nu matak digegero ge perlu deuleu. Di mana lur aya tampian nyampurkeun rek mandi atuh. Lamun jelema rek mandi pantes nyampurkeun ka tampian.
Dia masuk araraneh teuing teh malam sijan siga nu ngahaja ngadatangkeun pipanaseun hate batur. Bener sia diteang kana kitu nama dewek nu salah. Kaina dewek rek tanya ka ilain. Imahna manor di mana? Dewek tuduhkeun. Pokna nanyakeun imah manor emed padahal nampu hareupeunana. Manor naon? Manor batok ditajong naon itu? Ai munar manor segala. Si jurig sia galang harean kai. Aing hareuyan tapi Andika teu pugu-pugu ngado nanyakeun manor. Saha ngaran manor teh? Heuh si manor sia. Si Eben gitu. Aing mah sahanya. Si manor Eben saha? Lain si Eben euy. Sahanya euy. Oh si Emed di mana? Ya lur atuh nanyakeun ka dewek mah sarwe jeung nanyakeun kana tatangkalan. Sabab dewek ka dieu teh lain urang dieu, dewek mah sakadar ngaliwat. Rek nanyakeun mah ka urang dieu, lain nanyakeun ka nu saliwat atuh. Kantong budak-budak sia, sok bejakeun di mana ku gobrogna nu ngaran si Emed. Lamun teu daek ngabejakeun jang dempak irung sia sakalian sia deh. Oh, da ieu teh irung wayangnya jang depak jeung pelendung. Si lain ngomong teh kawas lain jelema we. Ya dibejakeun mah. Namun dewek teu ngabejakeun teh kumaha? Depopeg irungna sia we dewek. Sik pek popeg heula irung dewek, ari bisa mompegna. Ceklam si jan nada-nadana nangtang ke anak buah kibar dawi. Buan manusia gero sia. Can apal beureun ka aingnya? Katelah si Jobin alias si Nagagini. Pokna nyebutkeun ngaran sorangan katelah si Jobin. Oh iya nu ngaran si Jobin, paingan atuh si Jobin mah teu jauh rupa tina bebeungetan jiga jurig turundul. Setan sia. Ngarekeun jurig turundul sia ka aing ha. Rasakeun dampaleungeun aing jurig. Si Jobin teh sabar ujug-ujugnya bistelkeun dampaleungeun meuni meber. Rek ngagitik beungeutna lamsijan. Uguh we lamsijan geus taki-taki siga nu enteng ngeunaker ngabalieurkeun beungeut bari kep newang pigeulang newak pigeulang leungeun si Jobin. Para wargi sadaya, harita para wargi sadaya. Bari newak pigeulang leungeun si Jobin lamsijan tuluy nyarita. Rek kumaha geus kieu baraya? Lamsijan tetep ngewel pigeulang leungeun. Iya. Si Jobin nyentok leungeun sanggeus lesot. Eta tapasini ngirimkeun gempuran peureub badag jeung keker di lelempeng kana cukang irung. Iya, kilek cabron bunduk si Jobin dibanting ku pigeulang leungeun ti gigir. Solontod si Jobin nyolontod hareupeun Hengjin. Tak si Jobin dicekelan ku Hengjin bari tanggah ana beledag deh si Jobin dipeupeuh ku peureub kenca. Aduh, kakaraku sakitu Jobin nyebutkeun aduh. Ku dasar kitu batur si Jobin tujuhan di bergerak nyerang Hengjin jeung lamsijan. Hengjin harita luncat ka beulah katuhu para mitra sadaya. Cedak nu jadi lawan kabeunangan kadona. Ditajong ku Hengjin atuh gabrug Hengjin dirontok di tukang samalah beuheung Hengjin dihompet. Tapi Hengjin teh eleh akal maneh ngagunakeun siku. Nu jadi lawan ngaharekang semu seueul. Malah mundur awakna ramoyong kod Hengjin harita gila. Malih kalawan nyusul tepus cabrot. Lawan ngoceak dibanting beungeutna ku suku Hengjin. Bari awakna muter cungkel nu jadi lawan ngacungkel. Harita para mitra Hengjin cincing. Kitu deui lamsijan lincah sabab masing-masing ning hareupan opat lawan. Harita si Jobin nyerang cabrot ku waktu si Jobin hasil ngajejek dada Hengjin. Tapi Hengjin teu rubuh ukur ngadayagdag puguh we Hengjin asa tamah nafsu. Harita terus ngebrehkeun jurus-jurus di antara jurus bango putih jeung jurus orai kobra sedeng lamsijan ngebrehkeun jurus pamonyet. Dua urang lawan nyerang lamsijan ti gigir. Bari peureting saleber rek ngahanca sirah ngan orok kaya bubuhan lamsijan. Geus loba pangalaman bari geus meunang pangarti ulin bela diri ti tilu urang tokoh ahli persilatan. Samalah kungsi diajar ku Babah Ahuy bapana Hengjin. Jeuna ilmu para mitra, ilmu kungfu. Diserang ku dua lawan terikat ngarengkong geblos dua gempuran ti kencakah tuting kareblos. Bareng jeung ku sesuku sabelah ngejat ka tukang, si kulam sijan kenca katuhu teu antepan ngabadu ka gigir. Cedak. Aduh. Dua urang lawan lamsijan ting araduh. Nusa urang para mitra kabadug cukang irung, nusa urang di dada dayagdag duanana ting dayagdag. Keur kitu disusul tepus lamsijan muterkeun awak dina gerakan kincir malih. Cabron cungkel harita para mitra. Dua urang lawan ting karwak malah ting kedebut rarubuh. Suruntul duaan neges narewak leungeun lamsijan kenca katuhu. Aya ku edas eta lamsijan sakitu leungeun pada nyerek ge. Bari rada diparieuskeun make bisa hojah. Manehna ngajuralit ka tukang. Celek para mitra,
Lamsijan napak deui kana tanu. Pareng nyude lawan bareng Malik kalawan teu dibere kasempatan deui. Ari Malik ari jebrod duanana dibere gempuran cukup rosa. Atuh lain deui nu jadi lawan Tinggaroa. Nu saurang ti jengkang kasolokan, nu saurang deui nang karak bengkang. Para mitra nu saurang ongkek keluar getih tina sungut sabab dada ditenyerag ku Lamsijan. Opat urang lawan, para mitra geus eueuh nu budi kabeh tingjalo praku Lamsijan. Ngan Hengjin masih kene tarung ngayonan si Jobin, bubuhan si Jobin rada kuat. Ari katamah-tamah dina kakesitan ngirimkeun tenggelan hampir saimbang jeung Hengjin. Harita para mitra jeleng Hengjin luncat muru si Jobin. Nu kakara ngurejat tas katotog igana beung si Jobin dicekek. Terus disadakeun kana bilik imah manor emed. Sakitu beungeut si Jobin geus semu geuneup teh dicekek ku Hengjin make bisa mata leungeun Hengjin disuliwa kagigir. Leungeun Hengjin muka. Keur kitu si Jobin ngirimkeun 2 jurus sajajar kahareup dibarengan ku sorang ngagorowok tari. Ieu cedak cungkel Hengjin daek teu daekna cungkel nang karak bengkang. Ningali nu jadi lawan kitu komo keur si Jobin para wargi asa beuki gede hate beuki garam. Si Jobin luncat ti ditu nama rek nurutan samode Lamsijan nenjrag dada lawan. Tapi tumerapna kana hate asas maksudna gagal sabab Hengjin rikat ngaguliti kagigir. Dina gerakan para mitra maung ocon, blig gampal suku si Jobin nu badag jebrag dengan keblig nenjrag taneuh. Sedeng eta teh para mitra dina taneuh harita teh aya batu anu nyeueuh puguh we karasana ku si Jobin gaseueuh. Sedeng suku Hengjin ngabanting suku si Jobin bari nang karak. Tek curalit si Jobin ngacuralit, beleg ti beubeut teu beda tinang ka asak murag tina tangkana. Curalit Hengjin rek ngorejat make ngacuralit heula. Kilak Malik katingali si Jobin geus rek ngorejat nangtung. Ngan orok kaya Hengjin kesit ngerang deui bari luncat. Cebrod suku Hengjin ngabanting beungeut. Aduh, si Jobin ngagoak terus ngajungkel. Jeleng Hengjin luncat muru deui si Jobin ketak-takna dicekel sarta diangkat. Cakuk. Kudu anggen si Jobin hantam ditunyelan kutu ur para mitra. Kuat ka acreg-acregan. Keur kitu disusul tepu sirah si Jobin dibanting ku pigeulang leungeuntik kenca ti jijir. Kieu cebrod koloyong si Jobin ngoloyong. Tapi sakitu mah kawilang tahan para mitra tekung si rubuh. Sedeng Hengjin nyerang deui amarahna beuki ngagidir teu beda ti singa nu lapar. Ngan hanjaka serangan Hengjin ku waktu ieu gagal sabab si Jobin cukup terikat. Katitena nu jadi lawan nyerang deui teh gentak luncat ka sisi. Atuh Hengjin milepas ampir-ampiran rek nubruk tangka jeruk. Kilak Hengjin Malik disangka mah nu jadi lawan teh anggang. Padahal ukur 2 lengka. Uguh si Jobin aya kasempatan ngirimkeun jurus ugar gunung ngajebrod kana careham. Lengak Hengjin ngalengak keur kitu disusul tepus dada Hengjin. Dihujanan ku gempuran kuat kadadayak dagan terus nyarane kana tangka nangka. Nah, modar sesedan si Jobin nyuruntul deui. Rek mere gempuran pamungkas geus dilelempeng kana beungeut para mitra. Gila cabrod kerepeng si Jobin ngerepeng sabab gempuran dilepas kana tangka nangka mangkan bisa ngangna. Sakilat buuk si Jobin nu jabrig dari jambak ku Hengjin. Lengak si Jobin ngalengak. Cabrod cukang irung si Jobin diketi ku pigulang leungeun. Cereleng tina liang irungna bijil getih. Didinya Hengjin garang terus-terusan ngahanca si Jobin nepi ka kajungkel jumpali. Kakara rek ngerejat geus dipapag deui. Atuh si Jobin waktu pisan pikeun males. Antukna si Jobin ngabertek mabur taksiran teu kuat ngayonanana. Atuh baturna gen tujuhan kabawakeun ting bertek lalumpatan. Menis sagala dirumpak sagala katajong. Kumaha Heng? Teu naon tanya Lamsijan bari nyampeurkeun. Onto kumaha di maneh? Teh mah Hengjin ambekanana ngahegak keneh. Kesan ngoprot da pugut tarung aya kana sajam setengahna. Ngayonan 4 urang kitu deui Lamsijan. Yuah urang baralik we. Ayeuna mah euy bising kaburu-buru teuing. Kajian isuk mah ka Tuan Martin mah kongkoan si papa bisi arep-arepeun deui. Oh iya tuh. Tema Hengjin terus baralik pakaian pada kalotor. Samalah celana Hengjin palebatu urna soe. Sanggeus tepi ka imah kasampak babah ahui bapana Hengjin. Keur ngadaweung di teras para mitra acan ge para wargi sadaya. Si Lamsijan jeung Dariuk teh digeus digeleuneng dumeh ningali pakaian kalotor jaba celana Hengjin soe. Hayya, ini wisti walu berkelahi ha. Kamu ini gimana Hengjin? Bapak suruh nagih uang, malah berkelahi. Itu pakaian sampai kotor.
calana kamu lobe pasti kamu udah talung ya. Hayya sama silam siang ha. Kamu ini pergi mana ha? Pabahahui nepakan tarang sorangan siganu pusing campur kehe. Pok adina hengjin katelah meme nyarita bari norjo ti jero. Papa gimana sih orang baru datang udah dimarahin? Pokna bari nuna cai herang dina gelas keur bapak. Hayya, kamu anak perempuan, kamu anak orang perempuan, jangan ikut omong. Hayya, siapa tidak malah ha? Coba lihat sama kamu orang. Si Koko sama silam siang pakaian pada kalau to. Celana seangin lobek, pasti ini lua-lua orang pada berkelahi ha. Pabahui malik ngagelendeng ka Memei. Betul Koko berkelahi sama Kang Lamsijan? Memei nanyakeun ka Hengjin lanceukna. Sedeng Lamsijan mah nyel melenguk we teu kecet-kecet. Oh, siapa yang berkelahi sama Lamsijan? Koko tadi dicegat sama orang. Kembali orang jahat 8 orang terus Koko sama Lamsijan melawan. Hengjin ngajelaskeun ka Adit. Hayya, ha? Papa dengar kamu sama si Lamsijan dicegat orang jahat ha? Baba Ahui nanya bari ngareret ka Hengjin. Betul Papa. Sama Lamsijan dicegat sama orang jahat 8 orang Papa. Sama Hengjin oge sama Lamsijan dilawan. Pada lari semua Papa. Hayya, Allah. Aduh. Tapi cilaka pasti. Uang tagihan diambil orang jahat ha? Hayu, walau cilaka. Bisa leungit itu duit ha? Cek Baba Ahui timur nama duit menang tagihan anakna direbut ku rampok. Tidak Papa, uang selamat tidak dirampas sama rampok. Ini uangnya juga nih, semua dapat 5 ringgit Papa. Cek Hengjin musiwel ngodok duit serta ditunda. Dina meja marmer hareupeun bapan. Hayya, dikira Papa uang dirampas sama lampok. Udah pikir sana lakas mai ha. Hayya, macam-macam orang. Hayya, mesti hati-hati kalau begitu ha. Baba Ahui ngarawatan duit. Nanti dulu itu silam siang. Gimana sudah diterima kerja di Tuang Maltin ha? Pokna dinanyakeun ka Lamsijan. Belum Papa, belum pergi karena udah sore. Besok aja pagi-pagi Papa. Temal Hengjin terus ngaleos ka jero. Kitu di Lamsijan asup ka kamarna. Itu Kang teu lila Memei ngelol tina lawang sarta nanya ka Lamsijan ku basa Sunda sabab Memei bisa ngomong Sunda. Kang teu naon-naon tadi gelut jeung rampok. Pokna bari neuteub tina lawang kamar. Teu maingan dia sirah rada peurih tadi teh. Tadi mah teu karasa naon-naon. Teh malam Lamsijan bari nyabakan sirah karasa peurih. Bus Memei ka kamar ningali sirah Lamsijan. Aduh, petihan Kang. Kayaknya orang nyokot tula obat merah. Memei ngaleos asup ka kamar nyokot ubara jeung kapas. Datang ka kamar Lamsijan ngubaran sirah cacad urut tadi tidagor kana pager. Waktu tarung jeung anak buah kibar daun. Lain ku kitu aya ku geten para mitra. Memei para wargi make daek mang ubarankeun Lamsijan sagala. Samalah kaayeunakeun mah Memei sok mineng ngobrol. Paduduaan siga nu ngandung harepan anu bogoh ka Lamsijan. Da puguh Lamsijan tegep. Awak jangkung ngareusi beungeut godegan. Tapi lamun kanyahoan ku bapana mah sok diambek. Tapi Memei tetep sok nyampeurkeun siga nu ngahajakeun. Memang nya para wargi batin Memei mika cinta ka Lamsijan. Malah urang malikan kana kaayaan masyarakat nu salembur jeung manor emet. Sanggeus nu tarung geus areuweuh ka kara kabeh kalaluar ti imahna masing-masing. Kalawan nyalampeurkeun ka manor emet, Said ge unggah kalawan nanya ka manor emet. Kumaha salamet sarea Mang? Salamet jangan Mang mah asa teu ngarti. Kudu mungaran ka dieu nu duaan teh ajang. Disangka mah nu mungaran ka dieu teh nyeko heula. Tukung sibila katingali datang 8 urang jarangkung badag. Tapi di antara nu 8 urang kadenge ku Mang nanyakeun duaan. Eta nanyakeun imah Mang, akhirna ngadonder tarung. Nepi ka nu 8 urang teh kabeh oge malabur bari katingalina siga nu ruksak yen utah getih sagala ujang. Cek manor emet masih keneh ngaleleper sabab kareuwas mah can leungit. Ugu nyaeta kuring ge sangkaan kaduduaan teh nyeko heula. Tapi ngadon tarung jeung duduaan geuning. Eta Mang kaduduaan apaan teu? Cek Said kitu deui nu sejen ngarasa mangherankeun. Kudu duaan disarankan mah jelema jahat keneh. Mumatak jang kaduanana ge teu apal komo nu 8 urang mah. Sakitu deui alhamdulillah berkat lindungan ti Allah Subhanahu wa taala.
Ieu teh perlindungan ti Gusti Nu Maha Suci urang sararea khususna diri emang jeung nu jadi kula warga salamet. Ku jalan aya 2 urang lalaki bisa ngusir jelema jahat. Dalamun eueuh nu duaan mah kana pasti emang teh cilaka. Anu tangtu sanajan di luar eueuh sasaha oge diunggahan ka dieu mangkaning ayana teh di dieu pisan diburuan emang. Ceuk Manor Emed ngarasa bungah ku 2 urang lalaki nu bisa ngayonan jelema jahat tajalian ti anak buahna Ki Bardawi. Untung we tamajang Said kah naon teh kesit kabejaan masyarakat engke eta di mana kapanggihna nuduan teh Jang Said pokna bari neuteup ka beungeut Said katinggalina mah ti ditu mah basa kuring rek nyokot domba di pasir palebah kebon umang teh katingali aya 2 urang lalaki leumpang tinggal di sanggeus deukeut ka sisi lembur matak nyurigakeun sabab manehna luak liuk bae. Atuh geus rek we timur kuring teh jelema jahat anu rek ngadatangan ka emang teh. Tema Said para mitra jo ieu pada nyebutkeun bagja kabejaan heula ku Said bisa nyarumput kabeh. Naso heula para wargi. Para wargi sadaya keur kitu celengkeung aya saurang lalaki tengah tubuh. Tatangga Said bilu nyarita demi katelah Mang Umar. Nya, Mang ngarasa bahagia kaburukan nyahoan ku Jang Said teh. Ngan perkara kawaspadaan urang, udah poho nu hartina mah ulah rasa maneh geus malabur ku jalan dilawan kuduaan. Sanunya ngoke jelema 8 urang kadarieu deui bari mawa baturna. Disangka nu ngaburak-barik manehna teh jelema urang dieu sedengkeun jelema jahat teh satungtung harirup keneh mah sok ngakalakeun manehna mah. Boleh nageremet komo bari tadi anu cilaka segala rupa mah. Kuayana kitu keur emang pupujeuh ka sararea khususna kanu di lembur urang. Omat sing beuki ariatna nu baroga budak perawan ulah sina udari bener kanu jauh. Di mana geus magrib gancang ngarampi ulah samode sasari sok ting alabring ka ditu ka dieu. Kitu sotenan lain mang ngarepkeun jelema jahat datang deui ka dieu. Kahayang mah ulah katete ku bangsa kotok oge. Ku bangsa kotok ngan ieu mah tibatan urang non teh eueuh gerakan leuwih hade urang mah iatna ti ayeuna sabalah kacid alus na di urang diayakeun rona samodel ka tukang-tukang diayakeun rona teh kacida pentingna lain bae ngajaga bisi urang kaungahan ku bangsat tapi ngajaga naon bae nu kasebut bahaya boh nu kahuruan boh aya banjir jeung sabangsana nu baris nilakakeun atawa ngabahayakeun ka sararea ceuk Mang Uman nyaritaan ka sakabeh tatangan salembur. Nya ieu mah kudu diayakeun deui rona nya Mang Manornya. Kun kuringna daek ngawa ieu mun teh ngawawaranna mah. Ceuk Said kakara manehna aya pikiran. Rek ngayakeun rona samodel ka tukang-tukang. Bae we atuh ku ilaing kabeh wawaran. Sakur lalaki nu masih jarag jagen mah wayahna kudu ngarona. Tempat-tempatna kitu. Rek di Mang pek rek di dieu di Jang Manor teu naon atuh. Artinya mah dari di Mang menang atau di tempat sejen menang. Iyo atuh ku ilaing saputingna sabaraha urang na saputing opatan atawa na 5an. Lamun aya 5an nu 3 atawa nu 4 ngider nu sejen cicing. Begitu aplusan ngiderna ayeuna 3an ke 2an. Para mitra sadaya ceuk salah saurang harita teh. Atuh Manor Emed ge satujueun diayakeun deui rona. Komo manehna sasat diancam ku pibahyaeun. Kulantaran harita geus nyedak ka magrib, masyarakat nu keur ngarariung di imah Manor Emed, pamitan baralik sewang-sewangan, samalah Said mah harita tuluy mapayan ka unggal imah, ngawawaran kudu aya derona. Kakarawanci magrib oge di luar wawangunan geus poe, kawantu patempatan kalingkung ku rupa-rupa tetangkalan, ari kata-mata mah aya di Nulengkom. Di eta tempat aya hiji imah nenggang jauh ka ditu jauh ka dieu beunang disebutkeun tempat hara-haraeun si horeng imah Ki Bardawi. Harita Ki Bardawi alias si rewok keur dirancetan ku anak buahna duaan. Di kamar bari ngadapang hak teh Ki Bardawi geus ujug, pasti anak buahna nu 8 urang hasil maksud. Manglamarkeun saurang rana anyar kaya lian Tini Hamidah anak Manor Emed. Pok anak buah nu keur ngurutan bitis nyarita katelah si soang dumeh beuheungna panjang sok dilani si soang. Kumaha bah boga deui pamajikan teh kan ngora teh bah. Ceuk si soang cupan ka baturna katelah si Kemon.
aku masuk kawe keur dewek moe boga di pamajikan dulu. Eta kira-kira nu kadar itu hasil gitu ba? Haha, hasil sih boy. Dan berbeda kana serekna kana hade we. Jeung asa kakaraeun punya dewek asa dina hate. Teu cara rengke teuing sabaraha kamari-kamari euy. Lamun rek kawin menangap naon tuh ba? Si Kemon pipileun ngomong. Cita-cita dewek nanggap ketuk tilu jeung waya bolek. Sajabat gitu urut sobat dewek urang ranca buaya. Jeung urang gunung kaledong rek onang samalah sina marahin di dieu. Si Laing sok main tara euy. Saha bah kuring? Oh si Laing sok main tara. Masuk rajeun bah. Ai parang keur boga duit mah. Kada main naon si Laing bang resep euy. Kada naon we, kada main sintir hayu, kada bakarat hayu. Na domino hayu lah pokona mah. Ari si Laing soang resep kana naon euy main teh euy. Wali bang resep kuring mah lintang tinggal bahanar bah. Teh masih soang. Bener bakarat bener sindir. Dan bener bakarat oh sindir apa resep kuring mah bener main unyeng. Hahaha si gelos ya. Atuh main unyeng mah permainan bolon sia. Hah, telegeg. Rajeun ali ngabanar kana unyeng si badul sia. Si Bardawi meni asa suka asa bunga make seuri ngabarakata. Tapi aya oge permainan watak bahaya bah. Permainan naon sia bahaya? Bardawi talete. Paling bahaya mah udah lintang main mata bah. Anjing ambewe. Hahaha dasar manusia geblek. Panyana dewek nu bahaya teh main sindir. Oleh main matanya. Hahaha si badul sia. Bardawi babara katakan. Lain resep euy main mata deui. Sesena lamun kantong bujir kudu ngirincing bari kantong hepe mah lah. Hehewe awege barurah kadaek. Main mata kalah nyiduhan nu aya teh. Entengna ditanya ngabalieur incen beungeut bah. Teh masih soang atuh Ki Bardawi ngabarakatak deui. Samalah para mitra. Make jeung hitut sagala menit hari. Heuleut sawatara menit sabada Ki Bardawi seserian. Reket kadenge sora pantong reket atuh Ki Bardawi curingan. Ngaso heula prawargi. Para wargi sadaya heuleut sawatara menit sabada Ki Bardawi seserian reket kadenge suara pantong reket Ki Bardawi curinga. Euy. Sada pantong reket euy. Barudak ku baralik euy sia euy. Sing jang heula ku ilaing geus wang. Ki Bardawi timuru nawah anak buahna daratang. Oloyong si soang keluar ti kamar breh nyawe. Baturo-baturna dalapan urang daratang pakaian kalotor komo nu saurang katelah si Jobin beungeut najareun. Ih kana si Jobin kumaha euy salamet euy? Si soang nanya. Bari neuteut gero Bardawi nanya ti kamar bari ngorejat hudang. Saha soang? Ya si Jobin bah keur datang bah. Temana guru tak Ki Bardawi keluar ti kamar kalawananya. Syukur euy datang. Nah tapi kapariting euy. Kumaha bejana randa anyar teh di mana euy? Bardawi teh sabar ujug-ujug nanyakeun perkara nyirana taya lian Nyi Hamida. Waduh wah, pugu kuring jeung barudak hampir-hampir balik ngaran. Lamun kurang-kurang alus wisit mong kaning kuring jeung barudak lalemor. Teu moal peso petok-petok acan. Da ku abadi carek ulah barang bawa pakarang. Sawa bisi kula warga nyirana curigaeun. Harita uing datang teh nya. Ka ditu teh ujug-ujug disambut we ku rakyat ditu. Teh masih Jobin nyarita bari tungkul. Kitu baturna saurang eueuh nu ngaromong kabeh tarungkul. Bari hate deg-degan sieun diamuk nu jadi pingpinan. Sabab kabeh geus arapa kana adat pangadatan Ki Bardawi alias Bahrewok. Disambut kumaha sia? Dibagiakeun di adaku urang ditu. Teu disambut dibagiakeun do di aku bah. Yang disambut diserang kudu lembur ampe ada kana 100 urang atuh. Masih Jobin sapara kanca ngabohong majarkeun diserang ku ratusan urang pada ukur ngayonan jelema 2 ese nyaeta Hengjin jeung Lamsijan. Setan sia. Burik jabrik, waduh. Aing cilaka kaya kieu. Gagal deuleu kahayang aing ku pamajikan teh. Diaeunan tuh sia ha? Ki Bardawi nu tadi geus boga timuru. Bakal hasil cita-cita kaganti ku nafsu. Nyapaksa we di ayonan ku 8 urang bah. Jeung harupan jelema aya ratus atuh cukuring ge. Untung kene bisa balik ka dieu. Mangkaning tritu moal nyerkel pakarang sedeng kuring jeung barudak pada lemor atuh. Bener ilaing diserang ku masyarakat di ditu ha? Ki Bardawi siga nu teu percaya. Teh tanyakeun ka barudak bisi abah teu percaya mah. Teh masih Jobin
Pok baturna saurang katelah si Udel ngomong beri tungkul. Naon bah diserang ku rakyat di Tuba, tapi dak kuring mah jeung batur-batur dilawan heula. Samala urang ditu aya kana genepan ngajaloprak. Cacakan kuring jeung batur-batur teu ngagunakeun pakarang. Lamun seug tadi init nanti dia marawa pakarang masih gana kabeh ge diamuk rakyat di ditu teh. Sina marodar kabeh atuh. Siga tangkal cawe dituaran ku kuring bah. Cek si Udel teu kapalang rahul. Majarkeun aya genep urang nu cilaka ku manehna. Eta si laing sama me diserang ku rakyat itu kungsi tepung heula jeung anakna Manor teh. Bardawi ngareret ka si Jobi. Puguh we tepung heula mah tu bah. Eta kadeuleun aku laing bener anakna si Manor geulis ha. Laing geulis deui beunang disebutkeun sade-sade dinya mah bentangna tu bah. Pakulitan hideung santen awak jangkung leutik. Panon cureuleuh kawas panon wayang teh we tu. Teh si Jobin dipaparah da tepung manteu. Waduh. Wah. Aing bisa kaedanan lamunnya anakna si Manor geulis. Kumaha pipeteun aing geus ieu aduh aing bisa nyeri mah ieu. Geuring nangtung ngalang layung deuleu aduh. Mun aing teu laksana kanu geulis anakna Manor. Hah. Nyaan aing ieu leneng ieu. Kibar Dawi nepakan tarang. Nari saling teu bisa ngiwat anak si Manor si Ajobin. Pokna beungeut Bardawi semugeuna. Rek liwat kumari abah sidi kuring jeung barudak ujug-ujug diserang ku rakyat didinya. Wah, dasar barudak kucleuk dasar garoblog sia. Geus paambrok make teu bisa ngiwat awe sahulu. Duh, aing lamun aing teu ngingetkeun sia lain anak guru aing disanasibkeun sia jeung si Lodong. Malah kabeh ku aing dipunggal jagana ku Bang Pusaka deuleu. Kira-kira sabaraha ratus rakyat ditu teh Join euy. Nya, lamun dihitung-hitung malah kira-kira kurang lebih 100 jelema bah. Teh masih Jobin ngabohong. Pira ku lemur sakitu make ratusan manusia. Teuing lamun jeung papajuhna urang nya. Kibar Dawi teu percayaeun. Nya cek urang kurang leuwih sakitu teh bah. Samana berdua lemur atuh. Teh masih Jobin. Koloyong Kibar Dawi asup ka kamar nyokot Gobang teu lila kaluar deui. Serepet Gobang dipesat puguh we. Anak buah nu kakara daratang tinggal lenyap wayana Kibar Dawi mesat Gobang. Cek timuruna pasti Kibar Dawi rek mahala ka sararea. Geus waktuna aing ngagunakeun Gobang Naga Sakti. Salila kapemilikan ku aing can pernah mandi getih manusia. Tah ayeuna kieu Jobin sia. Isukan barudak nu aya di Gunung Kaledong jeung nu di Ranca Boya kabeh bejaan ku ilaing. Dina poe isu kudu karumpul kabeh di dieu. Saurang ge ulah teu diajak. Ulah teu datang ka jaba lamun gering. Bejaan ku maneh ya? Maksud abang ngangkir bawa dokter naon bah? Si Jobin talete. Urang ngayakeun pembalasan. Ka rakyat-rakyat nu ngaganggu ka si laing jeung ka barudak. Kabeh rakyat didinya urang tumpes. Kajaba anak si Manor. Ku aing moal dipaehan. Nu sejen perlu beresan kabeh. Kitu ge lamun si Manor daek nyerengkeun anakna, lamun teu daek komo manehna, ngalawan ku aing dipisahkeun huluna deuleu. Jawara mana sia? Jago mana dok dipake andelan? Rek dipake gunung panangeuhan ku rakyat dinya. Aing nu baris jeung hareupanana. Kableg elmuna nahaon ku aing moal burung ditadah deui. Sabu aing geus teu bisa mere kasabaran. Hah. Cek Bardawi para wargi sadaya. Rek ngayakeun serangan ka rakyat-rakyat salemur jeung Manor Emet. Bari saurang ge teu boga dosa. Nu ngayonan anak buah mah lain urang dinya tapi jelema saliwat tayalian ti Hengjin jeung Lamsijan. Tapi dianggapna ku Bardawi mah rakyat anu salemur jeung Manor Emet. Bume si Jobin nyaritana dirurug ku rakyat didinya aya ratusna urang. Siap isukan urang males. Kana kacampelakan urang ditu deuleu. Waing rek dikumanoan deuleu. Pokna bari ngeloyong harita teh ka kamar nuna Gobang Naga Sakti meunang ngarebut tingaran Lamsijan. Ngaso heula para wargi. Para wargi sadaya, harita Kibar Dawi teu kaluar ti kamarna taksiran terus sare sabab panto kamar ditutupkeun. Leuit setengah jam ti sabada Kibar Dawi ngampi anak buah nu 8 urang ka dapur. Nyarokot cai taksiran harayangeun nginum samalah aya nu kakaratak sagala kana bupet wadah dahareun. Bin euy, ari leung sok nyar-nyar pidosaeun we lawan pantai euy. Cek Udel nganahakeun ka si Jobin nu keur ngompres beungeutna. Anu gareuneuk ku cai haneut. Nyar-nyar pidosaeun naon ari laing? Si Jobin muncer. Oh, ilaing tadi make nyaritakeun dirurug ku ratusna urang.
rakyat diri itu pada orang ayonannya dua manusia. Oke duaan tadi bihung rakyat mana makanya dia si Abah ngancam ka rakyat itu rek ngayakeun serangan bari barudak ti Ranca Buaya jeung Gunung Kaledong kudu dibejaan kabeh ku ilaing ngatukeun tanaga sakitu lobana atuh kumaha lamun seug rakyat diri itu dipahala kabeh bari teu boga dosa naon-naon sering sok aya wae euy segala-gala teh ngadoni teh ngaranna teh euy aing mah padahal mah jelaskeun we ku ilaing atuh diserang teh ulah kulobaan urang sejen kitu urang karunya we ka rakyat di ditu euy bisa diserang si Abah jeung sabaraha kancana Nari laing aku bikona kerudel sia. Menyarita kitu sotenan euy. Nyin teori bising teh nyaho, lamun dewek nyaritakeun tas jojo patutunggalan jeung dua manusia kana pasti si Abah ngamuk. Kadangkala sararea nampa panyiksa sia. Disangka urang sarea jejerih kana pati. Eleh ku dua hulu. Cacakan bieu disebutkeun diserang ku rakyat kami awong-awongan geuning si Abah teh. Si laing mah nyebutkeun nya diserang ku rakyat 10 urang cenah kitu. Aduh masih lain we nyebutkan gitu teh heula lain ku kitu dewek mah euy karunya we ka rakyat anu di ditu teu atuh dosa ngadon rek diserang sedang parentah si Abah teh atuh alah geus teu bisa ditolak deui jelema gurat batu paribasa ngadek sacekna nila sakeplasna carek ceuk manehna kudu beureum teu bisa dirobah deui apa si Abah mah aya nu wani ngarobah atawa ngabantah kadinya marikna repot tungtung nama euy. Geus lah waktuna kaburu beak ongkoh teh. Mitra sadaya. Cek si Jobin waktuna ka Bujeng Seep rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung. Nu judulna nyaeta Gobang Naga Sakti.